gitunya hampura kasararea sami-sami kan. segala rupa pasoalan oge urang teh naon gunana hirup upama tanpa ridho hampura ti sadayana Leres kan. boh ngaliwatan kaset boh ngaliwatan VCD TV tangtuna oge dahu jelema dewek teh Oh katana. tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan semenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isuk Amin. dina kasalahanana da eta mobeuneunan heueuh tina kakaliruan urang. benerna mah pantina agama Sumohon. nah kitu Saya. Dewek assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Sing salamat di perjalanan. Anjir, aya jelema juga cikur. Jangan ngahina. Mana sia atuh? Di dieu. Baru kana teu kadenge udah anu gelendengan euy. Berat. Nya. Aya jelema aneh. Batur nanya, batur si Bima maneh. Gitu. Dek naon sia jiji ka dieu tara salat? Jomonis tara salat sia. Emang na aing salat teh kudu bebeja ka sia? Wah, dina osongna ge biheung katarima sia salat. Tapi kan diponi. Oh, tina hadisna eueuh tina Qur'anna anu diikat salat bakal diterima. Ih, goblok. Di mana-mana ge nu di kopeah. Ngerti? Sia teh pake naon-naon? Apa teh dipake? Dek naon sia datang ka dieu? Naon teh deui naon teh? Weh anjir duaan euy. Naon? Eta deui dunungan teu gelut. Pisah. Keun antep cenah ele saurang. Da maksa dek nyokot kareta binarong. Sia naonana si Bima? Aing guruna. Guruna? Puh. Jeung ngaku guruna goblok. Ngahina sae. Didinya tong ngajago tak ke jelema ieu. Bahaya. Ieu teh jelema teh keur nguriling neangan tanding nyasarang neangan lawan. Saumur hirupna can nyahoon digeuti sarangan. Pecakan teh sirahna dagor pulingis. Kuat modar. Lawan nyaa. Aisyah teh bener dulurna si Bima eta kareta teh dek dicokot dititah kudu gablegna belegu. Eta naha lain dibejaan. Baik make cenah gelut. Pokona sakur nu rek nyokot kareta bindara musuh aing. Oh gitunya? Iya. Wani gitu ka aing. Alah. Puh. Hidup kosong dia. Make jeung teu wani sagala. Eta nanya mah ka diri sia aing mah gede awakna. Nya geleutik aing mah meunang ngaraut. Bener. Nya geleutik aing mah campernik. Campernik. Puh. Eta nyidu kosong teh. Hidup kosong. Ya, sia teh aing mah ahli usik tah. Murid pacuncun. Murid pacuncun atuh. Bener, Prung. Tega lara, tega pati, dor. Prung siapa dingdung, belajar. Au.
Akang menewa kageuleuh ke jalma goreng patut. Cicing teh rezeki Geuleuh lah. Da aya gairah atuh da buta da mah. I want to see underneath. Naon teh? Wakan Wow, big, big. jabrik big teh beureun. Black big. Nya black, nya big. Lain menewa kageuleuh akang. Lain mun urang mah di kolornya euy. Ada buta mah tara Lain tara kapoe tapi tutung. kakakap teh. Alam ni lecet. Oke jeung lecet segala. Urut ngabeca beureun. Marukana kumaha mun nya euy. Heeh. Ajis. Setan. Lompat ka mana sia. Musik saja. Musik. Ya. Adik. Watir. Lain meninjang heuy kitu watir. Alah. Dah watir. Marukana kumaha? Adik kada sia. Beunang sia setan. Sok sia. Marukana kumaha mun adik? Aya kakeheul beureun. Wah. Amak tetep. Teuing cetrek di bawah Kuman kamar. sia setan. Power dikejeburkeun mah. Aing mah kabina-bina teuing sia. Setan sok sia. Aya nyaho. Lesot motor lesot keun anjing. Watir atuh lah. Hakan aja gah. Lain watir. Aduh akak kacai gitu. Ta ayeuna wujud bapa teh geus diteuk-teuk jadi opat. Ku saha teh? Ku Arjuna. Digemol. Dek disetorkeun ka pigurueunana. Kumaha tuh? Urang cokot ku bapa urang gupai. He, dulur kaula anu opat. Tangga bentuk hiji-hijina. Ieu kaula salaku pancerna. Nyalukan anjeun. Arjuna katatang koteteng milarian wujud Semar teu aya tina gemolan. Si horeng
wujud tecing balesat anu opat potong teh malah datang katumaritis teh lir katumiri notoglewi lami-lami iya opat wujud teh opat potong teh jadi opat wujud manusia tinggali pot ayah saha di buruan katumiri pelangi nah apa jadi jelema Star Trek orang planet moal alien mah keur ngetuk balik nih kakawen kita di miheulaan nurungtung yap ka dieu sampurasun eta teh saha Pak engke we tanya ku maneh saha tersangka orang bisa patepung deui lingih aduh cepot saha itu salamet maneh dawala nu dipika melangku bapa teh jang nah saha teh ieu bapa maneh jang bapa abdi nya lieur engkau mah ceh aduh tersangka bisa tepung deui lingih yai aduh cepot salamet maneh jang dawala saha kitu teh ieu bapa maneh jang ke aing teh ngimpi naon teh kumaha teh tersangka bisa patepung deui lingih aduh salamet cepot dawala salamet saha ieu ieu bapa maneh jang teu cekah harti aing ngakelenan ari ieu bapa maneh sarua lieur sarua bapa maneh wilujeng tepang deui aduh anak king nuhun jang maneh salamet ieu teh nu hareup warnana putih kuning abang ireng ieu teh saha ieu teh bapa maneh jang ieu bapa maneh jang ari ieu bapa maneh nya salaki mah itu kabeh nya onyir mah kuatan kulimaan dulu edan mah euy waduh paingan ngahep-hep di kamarnya teh we saurang nungkup meureun tobat alah aya keanehan kieu bapak kumaha ieu teh abdi can kapikir aduh bapak gening bapa mah teu diremus ayat-ayat Allah teh jeung nyatana bisa ngabuktikeun 4 kali 5 panser teh ieu bapa anu sok didongengkeun ku bapa gening bapa mah abdi mah pak seueur hijab keneh nu matak diuk jang diuk Gusti paingan emak bogoheun ieu salaku panserna nyaeta Sang Hyang Dewa Nur Cahya wilujeng sumping kadulur opat kaula loba bapana cepot mah deuleu can bapak Tere can bapak Syarif can bapak Eding can bapak Haji Sidik can bapak Yang Atin can bapak Kukut can bapak Oong nah sia teh can bapak Metmek can bapak nu teu nyaeun aduh
Can bapak nuntun aku. Ini ampun aing. Geus atuh. Alah. Ampun euy lah. Asa ku araranehnya euy. Ieu Pak murnya anu disebut romantika kahirupan teh. Keajaiban Anu teu mungkin ceuk abdi mungkin wae ceuk nu kagungan mah. Nya. Nu macak dikerdiekeun pisan atuh we tina gemlengna kabeh teh dewek. Dileutikeun. Ngahaturkeun dari penuh laksa ketika bingahan kaula parantos dongkap nyumponan kana pangangkir sampean. Salaku pancerna taku kituna mangga bade nyangakeun ka salira salaku pancerna kaula parantos ngawujud sewang-sewangan kalayan warna sewang-sewangan ku kituna setiap aya dat aya sifat asma jeung af'al nyangakeun ka salira salaku pancerna sudah teu ngalalarti ngomongna oge euy atulah teu ngarti mah jeung aya dat naon teh teh Pak dat sifat obrol anu asma dat sirung sifat dat sifat asma af'al tauhid ka jero sifat badak dat sifat wedak lipstik shadow tong heureuy pingaraneun anjeun dat kitu ngaran kitu rupa kitu warna sewang-sewangan anu mawa watek sewang-sewangan pingaraneun anjeun anu panghareupna anu kacahayaan bodas nyaeta Sang Hyang Nur Banyu ngaran kaula Sang Hyang Nur Banyu sae dupi kaula anjeun kacahayaan koneng pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Bayu Nur Bayu teh naon angin tobat dupi kaula anjeun anu nomor 3 kacahayaan beureun pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Geni engah yang nurulung saya pisan mah nurus tunyung tah kitu saya tuh romantis tetengaran teh lain romantis aing mah roman bek ngahina ka aing sia teh dupi kaula kaboyong ka duh sopan salana soek euy duh lain soek aing ge nyaho naon mejus da beda malangir angin mun ka dieu mun ka meledos ge hitut mun di bau combra deui naon kabeukin anu kitu alah rumaos akang teh tadi enjing-enjing ngadahar cang kudu buruk jadi anjeun teh rumasa eleh rumasa kalayan nyangakeun pun lanceuk panuhun we ulah dinya nyeri da sanes kangge kaula ge gaduh lanceuk doh kagungan raka leres putra mahkota negara Astina teh 3 nu kahiji lanceuk kaula Kakang Dastarata kadua kaula teh panengah katiluna Widura da Widura mah abdi aduh mudah-mudahan tong anu bungsu amit-amit Widura teh aya laguna kumaha ya Widura elok bagaikan rembulan Widuri namanya Widura jauh-jauh alah nah ya kan loga lagu teu becus euy Tapi nyari. Bae asal loba panggung. Tukang genyereng mah jebeng itu tadi. Leung keneh ngadengekeun timah cenah.
jadi itu lain kakek salira kumaha pamilihan nu jadi lanceuk ke kaula di dia awalna kaributan di negara Astina mungkin ieu Dewi Gandari teh bakal kapilih kurakana nyata ku Dastarata Jami Lolong Ponsonong itu kayaanana dugi kangke ye Gandari teh sumpah hayang loba anak ratusan beres nyata hayang Malaspati katurunan Pandu kitu kayaanana ieu tina nyedotna cinta dedeuh ulas asih engkena barang duwi ka karaton Astina teh tina asih timul bensi tina nyaah timul ngewa beres awal tina kaributan antawis turunan Dastarata jeung turunan Pandu yakin bakal jadi Bratayuda antawis Pandawa Kurawa teh tidinya awalna kaributan beres nyaeta ieu Gandara teh engkena bakal jadi patih Astina anu ngaran Patih Sangkuning leres kitu ieu Gandara atanapi Suman numutkeun riwayat tina Mahabharata ya akang nya an ajen nu jadi adi kan jadi lanceuk moal aya Gusti Panu makulan eta sanajan Dewi Kunti Dewi Madi ngagabrugan oge can waka ditarima beres meureun can bisi meureun dingin we da can aya kapilih ku lanceukna sumuhun panerikeun geuningan kumaha teh Suman aceuk kaula bade laporan ka nagara yen aceuk parantos kagungan jodoh niat mah kaula milarian jodoh teh geuning aceuk anu langkung ti payun doakeun ayi Suman aceuk di negara Astina yakin niat negara berat beunghar buru di joro-boro dipantong layar tengah imah boncile itu baduit pasti iya anu bakal nuruskeun jadi raja mudah-mudahan aja sakit rupina mangga bade langsung ngiring ka Astina anjeun Gandara kaula mah bade wangsul heula we ka Plaza Jenar bade nguningakeun kalayan laporan ka Kangjeng Rama atuh wilujeng salam baktos seka tuang Rama partoskeun ka Kangjeng Rama mana itu nu sapalihna mangga pot lan tepangkeun ieu Gandari sareng Kunti sareng Madrim mangga neng pale ditu neng dog yang wir yang dog yang dog yang iwa bayi nasi jagung sampai tuwe sama bisa jauh leles aluh walah obat hampura jebotnya nuhun jebot nuhun maha guru aduh buru-buru sageurkeun deui kasep sageurkeun deui bager kumaha nu bieu deui kalimahna ngan tungtungna lain leuleus naon cager apa wir yang dog yang wir yang dog yang iwa bayi nasi jagung sampai tua tetap bisa lulus nagari lu baik kan lulus kene salah cagernya salah cager ulah dipake heureuy cing bisa bawana kamu ka guru hapunten maha guru taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faidin mohon lahir batin ini ayat
catur teh pionan gitu. Alah. Nun cepot. Sawangsungna. Cepot. Urang nyerang kawau langit. Kawau langit bade nyerang teh. Siharepkeun ka kaula. Pecahkeun teh ilmu teh ka raja, tingalikeun. Ulah aing wae nu ditipu teh. Kali-kali ya tukang pejabat. Alah. Kadang-kadang tina duit pajak di hakanan ditipu we rakyat teh. Heuh sakali-kali manehna ditipu ku aing. Kresna Arjuna Bima. Duh, iya. Oke, Gatot Kaca parantos ningker ieu karaton nagara. Leres. Atuh ieu opat satria lebet ka karaton. Denawal Sampurasun. Ya. Bagian balik. Alah. Ku ngeunah-ngeunah teuing si Asepnya. Menikmat teh mah. Anu ngeunahna mah pamajikanana. Nah, make ngeunah pajikanana pan usahana. Si Asep mau ngaputing eta teu hees sacorowokan di lembur batur. Nu narima duit mah pamajikane. Aduh, bari jeung ngabarongko eta teh mah. Padahal di mana si Asep geus maot mah. Naon Kang? Diusir tah ku pamajikan ku anak ti imah. Nah, make diusir. Diusir, digotong, silahkan Bapak untuk pergi selamanya. Dikubur. Dilarang hees di imah. Nyeri hatenya euy. Saliwat mah bener. Mending podaran we ti ayeuna pamajikan itu. Alah. Kadosa-dosa wae dipaehan pikeun ka abdi atuh jeung dipaehan. Da sia mah hayang tiba heula. Ngan si Oga ngamok sia. Oh. Abeh teh nyeri hate. Di mana pamajikan maot meureun aing pasti kawin deui. Tuh, jadi wet hiji-hiji. Jadi hiji-hiji. Abeh teh nyeri hate. Nah eta mah Sakitu mungguhing di dunya mah da heureuyan. heureuyan. Arulin. Nya saliwat di dinya mah. dina surat Ar-Rahman geuning nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane. Dadah. Sababaraha kali teh nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane. Piraku teu karasa, bener. Atau nu rek di aku. Bener. Heueuh, sagalana ge kagungan anjeunna. Anjeunna. Bi kudratillah, bi irodatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi fardotillah, bi hikmatillah, bi mujizatillah, bi aonillah, bi ilmillah, wa bi rahmatika ya arhamar Rahimin. Tuh, sagala rupa ge kalayan anjeunna wungkul. Urang mah media urang sorong. kitu yang matak sing guna hirup mah keur balarea. Amin. Laras bersihkeun hate. Dah. Qad aflaha man tajakaha. Oduh. Ha di dinya domirna teh kana hate teh. Oh eta teh. Heeh. Jadi bagja pisan keur jelema nu geus ngabersihkeun hatena. Oh kitu. Nya. Doakeun ah panawa cing buru-buru panggih. Nya amin Kang. Heuh tah kitunya. Sae Kang. Akang dek barangkat deui ayeuna. Oh ayeuna teh. Di Tapalwates bari ngadagoan juragan Gatot Kaca. Oh sae. Di Kawirata euy. Oh akang teh. Geus katingker cenah karaton Wirata ayeuna ku Kurawa. Allah. Oh atuh udah jago-jago wungkul urang astina. Jago kolot nya Kang. Bisma. Oh. Dorna teh jalma garaga. Karna Jalma berilmu. apa sia Bisma? Naon Kang Bisma? Bapana Bisma apa? Teu. Kapijemawan. Kurang awut-awut ku aing galur teh. Kapijawawan zaman Ramayana. Alah. Apa Kresna? Anak kopi anan teh. Oh, da beda hideung. Adi beuteungna uti. Anak Kresna teh hiji nu jadi tukang alok. Sah. Da hideung. Si Suti. Uti sah. Alah, ya. Bulan. Kitunya hampura udek ka sararea. Sami-sami kan. Sagala rupa pasoalan oge urang teh. Naon gunana hirup upama tanpa
Ridho Hampura Tisadayana boh ngaliwatan kaset boh ngaliwatan VCD TV tangtuna oge dahu jelema dewek teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan semenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isuk dina kasalahanana da eta mobeuneunan heueuh tina kakaliruan urang benerna mah pantina agama sumohon nah kitu dewek assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang sing salamet di perjalanan. Anjir, aya jelema juga cikur. Jangan hina. Gusti eta jelema nepi ka jiga melon gitu. Oh, Kang. Goblok mau teu ka aing nyebut melon teh sia. Mina-mina teh. Aya jelema meuni kitu beungeutna beureum. Kasep keneh kale cibeling. Anjir, jelema juga kacang panjang. Majar teh jiga kacang panjang cenah kuring. Da moal teu ka Akang atuh. Leret atuh. Sugan teh eueuh gawir leuh. Kan gawir wungkul. Pek teh aya gawir. Nah, geuning di dieu teh aya gawir. Sugan teh eueuh gawir leuh. Pek teh aya lomang. Nah, sia ngomong jadi gitu-gitu. Teu nah kadengena. Ari manehna naonan ngomong di kitu-kitu. Kebawakeun. Nah aya kabeh ngomong jadi gitu. Moal anjing moal nurutan aing mah. Moal kebawakeun. Mah jeung naon di kitu-kitu. Poho aing katurutan. Sarwa. Lain. Hai wong bagus. Ana apa? Denawa Ponggawa. Saparania. Nyebutna ada wala ka juragan Abimanyu wong bagus. Oh, wong bagusnya. Kaing mah wong jelek meureunna. Wah, kakak wong Ngaran kaula Abimanyu. Abimanyu Imalan. ari eta nu tukang. Nu tukang saha? Kuring Nya. Messi. Wah, Messi. Pokoknya Messi nepi ka pegek yo. Ari eta nu pang tukangna. Kuring Nya. Agnes Monica. paingan cantik. Artis. Agnes Monica nepi ka rongonyol kieu. Paingan atuh pinareupna leutik. Reka mana nya? Kaula rek init ka Nagara Wirata. Reka Wirata Leres ari anjeun sa ngaran kaula Kalanyungir. Kalanyungir. Naon Kang? Ngaranna Kalanyungir udah euy. Oh, da eta mah nyengir. Eta nu tukang. Aing kalakah nyatu. Pas. Benar anjing mah nya ngaran maneh Messi. Aing nyaho Messi mah tukang main bola sih teh. Aduh, da sok lalajo manehna. Ngaran kuring Ah, Cepot. cepot. Aing nu tukang Abdi Dawala. Dawala. Asa Dawala. asa asing ngaran teh. Dawala. Dawala. Mene goreng anjing ngaran teh Dawala. Jurig sapadulih teuing da teh meunang ngabubur beureum ngabubur bodas. Mana kitu Wah, kali ngoge ngabubur usutan sama. Naon mangaran Dawala? Batur mah Peri, Anton, Anto Joni. Joni, naon ye? Dawala. Dawala. Siapa dulu teuing belenggu? Si Dawala amekeun anjir. Naon anjing Dawala? Dawala. Ganesha Situ ngaranna Dawala. paduli atuh. Tak goreng. Manya yang ngaran Dawala. Hayang apabuk ke aing. Si Dawala amekeun euy. Sia ka batur nyebut goreng aya ngaran maneh? Ngaran uing. Heeh. Halus. Saha? Dek malas anjir. Rek malas. Untung gak buru inget aing. Dek malas aing nyawa rek malas. Heh saha? Ngaran aing. Heeh. Pek taguh kumaneh. Naon? Barang mitina tungtungnaan. Udin. Lain. Unan. Usman, Lain. Ubin, Ubin. Manya belagu ubin sih teh. Emang na aing teh TH. Udin meureun. Ubun-ubun. Munan aing nyaho eta mah. Ukin sugan.
Ukin mana mah tong miluan ya mau khusus nu kana resep bungkul Ugan lain Uken lain halo dalu ah lalu heuh ngaran aing heuh barang meeting na tung naan heuh ngaran aing saha engkos Nah, jurik meni Jawa sia tuh. Jauh atuh. Pengen teu kapangi ku aing. Moal kapangi. padahal teuing ngaran aing jeung di batang si itu naon dawala si juri ka aing wae teh si goblok dah Katepel. Siwir. Abi menyu taula lamun anjeun rek init kawirata wayahna harta kakayaan anjeun grabikeun ka kaula. maksudna anjeun Ari anjeun hayang salamet wayahna eta pakaian uculkeun. Wah, babawaan tuna. Bawa-bawaan uculkeun pakaian uculkeun harta kakayaan duit maneh tinggalkeun di depek anjeun bakal salamet ti dieu. Doh, anjir begal begal. Garong. Tukang nu ngarsa. kieu sampah masyarakat teh nu kieu Tukang ngarsahkeun batur teh eta. kudu dibasmi sampah masyarakat teh iya sampah masyarakat kudu dibasmi Naon? sampah pejabat teh